Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita enggal pamiarsa, carita Mustika Panggendam Sukma. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kumaha geuning Mang Agus si Openg geuning tamat, sanes tamat pamiarsa. Si Openg teh aya terasanana. Mungkin di selang heula ku dongeng Mustika Panggendam Sukma. Saantos dongeng ieu si Openg baris dilajengkeun deui. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngerateu nyangkolong tingkana waktos sumangga urang kawitan dongeng enggal jejer carios Mustika Panggendam Sukma. Kumaha jalanna ieu carita sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzzel uzlan di tengah jalan tumpak tung dung des. Para wargi sadayana caturkeun di hiji tempat Gunung Karang katempo ngajung kiring jujul meh tembus langit, tatangkalan jararangkung meh jaranggotan, caturkeun di hiji jalan tepatna jalan satapak katempo aya 3 urang lalaki. Eta 3 urang lalaki pangawakana jarangkung gede, pasemon budi amprotan beungeutna barosongot karucem, rata-rata tiluanana mibanda beungeut anu pikasieun, buukna pararanjang jarabrik, kumis jeung janggot sarta godegna ngajejembrung minuhan sabagian beungeut-beungeutna. Dina palebah cangkengna pating solegreng bedog paranjang, saking panjangna nepi ka ngangsar sarangkana nepi kana tuur. Baju jeung calanana kabeh sing sarua hideung, dina tarangna pada marake ikat hideung, nambahan serem pikeun saha wae nu nenjol. Eta 3 urang jalma, nu kahiji katlahna Ki Barong, nu kadua Ki Sarja, katilu Ki Congko. Pok kadenge harita Ki Barong anu leumpang pangharepna cumarita. Ke
jauh kene teu ieu teh tepatna euy. Dewek mah asa geus tuhurun ieu teh hayang nginum deuleu. Ceuk Ki Barong bari reg ngarandeg tina leumpangna. Tuluy Malik ka baturna nu duaan. Aduh, kagok euy mun eureun mah sakedeung di oge nepi ieu teh. Tuh, tukangeun pasiran itu tuh tempatna teh tuh. Walau nu saurang nu katelah Ki Sarja bari nunjuk ka hiji pasir anu katempona ngelemeng hideung. Maklum harita teh wanci meh ampir nincak ka janari leutik. Lah sia mah kita tadi geus deukeut jauh keneh atuh ari di tukangeun pasir itu mah deuleu. Pasir jurig teh eta teh bener teu euy? Ceuk Ki Barong. Oh, deka oge nyaho eta mah nu disebut pasir jurig teh Ki Barong. Da jeung nyana euy di pasir eta mah panonobana para jurig siluman jeung silemin. Malah genderuwo oge loba cenah di dinya mah. Nah teu salah kitu euy, nini cengkir teh bet ngajedog di tempatna setan barakasakan jika kitu euy. Cek nu saurang nu katelah Ki Congko milu mairan. Panona bari ngareret ka Ki Barong. Make jeung salah sagala geuning sia mah Congkok. Nya meujeunna we atuh nini seperti nini cengkir mah ngajedog di sayang najurig oge. Da geus warawuh jeung sabangsaning jurig katut para dedemit oge manehna mah sia teh Congkok. Ceuk Ki Sarja rada keheul. Aduh, dah heueuh Sarja euy. Nini cengkir mah pan lain jalma biasa kawas urang. Cek beja mah manehna teh cenah masih kene turunan jurig jarian. Ceuk Ki Barong kituna teh bari ditungtungan ku seuri mending hehe. Nepi ka sora-sora sasatoan anu keur disarada oge langsung jarempe. Ruaseun meureun ngadenge seuri Ki Barong anu ngageleger jiga hauruntuh. Hayu urang tuluykeun deui lalampanana euy. Meh buru-buru tepi. Sugan we sinini cengkir teh can hees. Ceuk Ki Sarja bari manehna miheulaan nuluykeun deui lengkahna. Aduh, nya di mana ngajedogna cenah eta nini cengkir teh euy. Geuningan eueuh imah di dieu mah. Piraku ngajedogna di luhur tangkalan onaman mah jiga monyet. Ceuk Ki Barong basa maranehna geus anjog ka tempat anu ditujuna nyaeta pasir jurig teh. Moal ngajedogna dina liang liliangan mah kitu euy. Ceuk Ki Congkok milu mairan. Kituna teh manehna bari rarat-reret ka sabudeureun eta tempat. Da memang eueuh imah atawa saung di dinya mah. Ukur rajeg tatangkalan we anu gedena segede-gede beuteung munding, anu umurna geus puluhan tahun. Meh jarenggotan eta tangkal teh. Lah, sia mah Congkok aya wae. Piraku deui aya jelema make jeung ngajedog di jero liang sagala. Kawas orai kadut wae sia badeuleu si Congkok. Ari geus di mana atuh Rong? Nya di mana cicingna eta babangok nini cengkir teh Sarja? Di mana? Ki Congkok ngareret ka Ki Sarja anu keur nyekeskeun paneker keur nyeungeut udud dun kawungna. Sabot keur pacental-cental kitu teu kanyahoan ti mara datangna. Ujug-ujug cikiki. Kadenge aya sora anu seuri nyikikik. Kadengena mata kukurayeun muringkak bulu punduk. Bari sorana pipindahan kadang di kulon, kadang di wetan, kadang di kidul, kadang di kaler. Nasaha euy eta nu seuseurean euy. Sadaya nu nyikikik euy. Tapi di mana nya euy? Moal kitu jurig jarian mah euy. Sarja, Congkok. Ceuk Ki Barong bari culang cileung. Manehna
ti dengdek-dengdek we ngadengikeun nu seuri ti pelebah mana asal sumber sorana. Aduh, pasti eta meureun euy nu ngaranna Nini Cengkir teh euy. Kumaha tuh euy? Ceki Congkok sarua manehna oge culang cileung hayang nyaho ti pelebah mana tepatna datang eta sora. Rek nanaon sia manusia-manusia goreng sopak, goreng patut. Jor-joran ka dieu. Kawewengkon kakawasaan kaula sia. Harayang modar sia teh ha. Cilegodog ngadadak dihareupeun tilu urang jalma nyaho geus aya hiji jirim nini-nini katempo awakna bongkok bajuna bodas kuleuh jaba geus rarabet leungeun katuhuna nyekelan iteu ari leungeun kencana ngais anak monyet panonna bolotot beungeutna jiga tangkorak buukna panjang ngarumbai bodas pating rariab katabaku angin peuting. Ari nenjo jirim anu jiga kitu mah anu tiluan anu kawentar maranehna teh jalma gerede wawanen nepikeun kati buburanjat mundur ngarasa ruas ku nenjo bebeungetan Nini Cengkir anu teu beda jeung dedemit jurig jarian. Nah sia kalaka arundur-unduran. Sok-sok caritakeun ka kaula. Saha si lain tiluan teh jeung boga maksud naon pangna datang ka tempat aing sia jurig. Sanajan sieun-sieun oge antuk nasrog Kisarja maju ka hareup. Laju manehna nyarita bari mencrong ka si Nini nu taya lian Nini Cengkir anu ngageugeuh pasir jurig jalema anu rek ditepungan ku marehna tiluan. Aduh, hatur punten abae Nini, lamun datangna kuring sabatur-batur geus ngaganggu ka Nini. Aduh, ieu teh kuring ngajak ka dieu rek nepangan ka Nini. Nya kitu Nini, leres anu katalah Nini Cengkir-cengkir teh Nini? Tanya Kisarja, nyaritana rada sopan, teu gari hal teuing ka Nini Cengkir mah. Sieunneun dicarekan beureunan. Nya heueuh deuleu, nya aing pisan jalmana anu katelah Nini Cengkir anu pangsaktina di sakolong jagat ieu. Nya naon kaperluanana sia sakabeh ka dieu? Aya naon ha? Tembal Nini Cengkir. Sombong nakeranan nyaritana teh. Asa aing luhur ilmu, asa aing pangcengkirna pisan. Aduh, hatur nuhun pisan atuh Nini ari Nini leres Nini Cengkir mah. Kieu ieu teh Nini kuring tiluan teh kajurungan ku juragan Mardisam pikeun milari Nini ka dieu. Dukarek naon-naon, dukarek naon tah. Kuring oge teu apal da teu ngabejaan. Pokona kuring teh diutus ku juragan Mardisam pikeun nepungan Nini. Si Mardisam, aduh, nyawau atuh kaulah oge ka si Mardisam. Baheula teh manehna kungsi menta tulung ka aing ka dieu, menta pangneluhkeun jelema. Nah lain si Mardisam na sorangan atuh anu mantau ka dieu, kalaka ngutus batur leheung lamun manusia anu diutusna ka Rarasep mah sakieu gageroreng patutna teu beda jeung monyet rawon anu dipangku ku aing. Ceuk Nini Cengkir. Ki Congkok jeung Ki Barong nepi ka ngaheab hatena. Panas ngadengi omongan Nini Cengkir anu jelas-jelas ngahina basa ka maranehna. Tapi ari Kisarja mah sikepna tetep tenang.
caritaan si Nini Cengkir tadi asupkeun kana hate. Setan sia. Lamun lain keur ngajalankeun tugas di Juragan Mardisa. Di podaran ini lebokeun jurikat elon teh. Aduh, ngahina pisan ka aing. Kawas manehna boga rupa nu geulis wae. Sakitu beungeut teu beda jeung jurig jarian oge, curig teh. Cek Ki Barong ngagerendeng, panonna mencrong ka Nini Cengkir. Ngomong naon sia? Sok sakali deui nyarita. Ngomong naon sia? Samarukna ku aing teu kadenge deuleu. Nyonyot. Karawas tuh nyonyot, karawas tuh ku sia manusia itu nu goreng patut. Bebekeun sungutna anu geus lancang ngahina basa ka kaula, gancang nyonyot, karawas. Cek Nini Cengkir bari ngalepaskeun anak monyet anu tatadi keur diaisna. Gebeg Ki Barong nepi ka ruas. Sieunneun ari rek diraweg ku monyet mah. Untungna Nini Cengkir teh ngan ukur nyingsinan wungkul. Tapi teu burung we leungeun Ki Barong meunang kacakar ku anak monyet kukutan Nini Cengkir tadi. Geus kitu pok Nini Cengkir nyarita deui. Jor wae ayeuna mah ilaing tiluan Gramararanto. Pokona engke oge aing nyaho-nyaho aya di ditu we, digogobrogna si Mardisa, cung Gramararanto. Cek Nini Cengkir. Geus nyarita kitu mah geleber. Nini Cengkir hiber ngagaya bag ka luhur, teu jauh beda seperti kalau. Celek. Harita sukuna euntreub dina pangpung tangkal kai nu pangjangkungna. Tuluy ucang angge bari seuri cicikikikan. Ari anu tiluan ukur caroloho bari tarangah ka luhur. Nenjokeun Nini Cengkir anu keur sidengdang dina pangpung dahan. Padahal sacara syariat mah eta pangpung ngan ukur segede curug bari jeung geus garing. Pimanaeun kudu kuat nahan beratna awak Nini Cengkir. Ku sakitu oge geus kaciri yen elmu ngahampangkeun raga Nini Cengkir teh geus lain handap-handap tingkatanana. Anu pamustunganana mah bering we nu tiluan teh teu loba omong deui laju laleumpang. Ninggalkeun pasir jurig rek balik deui ka lembur. Rek langsung laporan ngeunaan tugasna ka dununganana nu katelah Juragan Mardisan. Teu kacatur lila di jalana. Harita tiluanana geus narepi. Sedangkan wanci harita geus wanci handeup moyan. Maranehna geus anjog ka hareupeun imah Juragan Mardisan. Barang srog maranehna nepi ka golodog imah dununganana. Katenjog aya tarumpah ngabagug di luhureun golodog. Eta tarumpah atawa sendal teh rupana mah eueuh pikahayangeun. Istilah butut we eta tarumpah teh. Kelai. Ari itu tarumpah nu saha euy? Meni butut jeung teu maratut deui. Rasaan dewek. Salila jadi anak buah Juragan Mardisan can pernah neuleuh aya tarumpah butut kitu euy. Cek Ki Barong bari mencrong kana eta tarumpah. Lah, nyawa teuing atuh teu apal, teuing nu saha. Padahal teuing lah teu kudu dipikiran, teu paralending ieu barina oge mikiran tarumpah. Anu penting mah ayeuna urang geus rengsek ngajalankeun tugas di Juragan Mardisa. Hayu urang karasup ngalaporan. Cek Ki Sarja, kitu teh bari kalacat, manehna ngalacat naek kana golodog. Tuluy preket mukakeun panto, teu uluk salam atawa kaketrok heula. Da geus biasana kitu meureunana. Atuh Ki Congkok jeung Ki Barong oge tuluy we belas-belus milu arasup ka jero imah. Nah timbarana heula si laing tiluan teh meuni ngambleng-ngambleng teuing. Yen di sore kamari karak
Jol wayah kieu. Tanya saurang lalaki anu harita keur diuk pareup-pareup jeung saurang nini-nini nu taya lianti Juragan Mardisam anu harita keur nyang hareup ka Nini Cengkir. Katempo Nini Cengkir nyerengeh nembongkeun huntuna nu harideung. Ari nu tiluan anu ditanyana teu buru-buru narembalan, maranehna kalah celohok bengong, celohok nembang kadu mata simeuteun. Asa kaget meureunnan ningali Nini Cengkir anu geus mihlaan aya di imah dununganana. Padahal manehna mah pan sakitu lilana leumpang ti pasir jurig ka lembur Juragan Mardisam teh. Ai. Gening Nini geus aya di dieu Nini. Nya nuhun we atuh ari geus ka dieu mah ni. Ceuk Sarja mencerong ka Nini Cengkir dibarung ku rasa kaheran. Ti meme subuh oge si Nini bagus ka dieu deuleu sia teh Kasja. Sarja. Nari si laing tiluan timbarana heula atuh meuni lila-lila teuing deuleu sia teh. Ceuk Juragan Mardisam. Henteu tasi mana-mana gan. Da tebi atuh jarak ti lembur ka pasir jurig teh. Tapi nahanya ari si Nini mah meuni ti subuh kene geus nepi. Ceuk Congkok bangun kaheranan. Alah, nya geus atukeun bae lah ulah ting dipikiran. Bisi sari laing tiluan rek ngareureuhkeun heula kacape maju gue. Atau bisi rek nyaratu nyokot we ka dapur ku sorangan. Da pamajikan dewek keur ka pasar heula. Sok, jung itu. Ceuk Juragan Mardisam mungkas caritanana ka anak buahna. Atuh geus puguh kitu mah anu tiluan teh tuluy we pating laleos ka dapur. Rek ngadon darahar da memang nya maranehna ngarasa lapar naker ti sore kamari can kararabana naon. Aduh, paingannya di hareupeun golodog aya tarumpah aneh jeung butut kacida. Si horeng tarumpah nu si Nini Cengkir turunan jurig euy. Ceuk Congkok ngaharewos ka Ki Barong nalika maranehna geus aya di dapur. Hus. Ulah ka mana karap sia ngomong ke Congkok. Kumaha lamun kadengeun deui. Sakitu keur basa peuting teh si Barong diraweg ku anak monyet Nini Cengkir. Na teu sieun si laing eta Congkok. Ceuk si Kasja rada morotot ka si Congkok. Atuh jep we. Sararea jarempe eueuh nu wani nyarita deui. Satuluyna mah deker we. Maranehna tiluan dalahar bangun anu lalapareunaker. Sedangkeun di tengah imah Nini Cengkir jeung Juragan Mardisam anu harita keur garuneman catur. Kadenge Juragan Mardisam keur cumarita. Aduh, hampuran ini. Ieu teh kuring teh lain kurang sopan atawa teu ngupama kan ini. Kuring ngajurungan anak buah kuring pikeun ngangkir Nini ka dieu. Hambura kuring teh keur sibuk ieu teh dini. Cik Juragan Mardisam bari mencerong ka Nini Cengkir. Nya kajeun lah da geus ayeuna mah deuleu Mardisam. Jadi kumaha maksud ilaing teh pangna neang uing kita ka dieu. Cek Nini Cengkir tumanya ka Juragan Mardisam. Henteu ka saha-saha basana teh aing we jeung sia abong nini anu teu nyaho kana undak usuk basa. Tapi acan oge Juragan Mardisam ngajawab, pok si Nini Cengkir nyarita deui. Ke lain ari keur waktu ti heula teh apanan geus modar manusia anu ku si laing diteluh teh. Nah, aya naon deui pangna sia ngangkir deui aing ka dieu kisah. Cek Nini Cengkir tumanya ka Juragan Mardisam bangun wahayang gara-gara nyaho. Ngeunaan pamuksudan Juragan Mardisam pangna ngangkir manehna ka imahna. Nya ari jelema eta mah geus maot. Tiba heula mula kene tiba heula
ti heula kene oge geus eueuh. Pirakun ini teu nyaho kana naon pamaksudan kuring ayeuna. Apa ini mah jago kana ilmu pamelang. Jeung sok nyaho kana gerentes hate jelema sampai diucapkeun oge nini. Temal Juragan Mardisan bari reat ngareret kana anak monyet anu gagalacangan dina sirah Nini Cengkir. Sia mah meh leuwih jelas we atuh pangna aing nanyakeun. Da aing oge apal ari sabenerna mah kana maksud jeung tujuan ilaing teh Deuleu Mardisan. Ngan anu leuwih hadena mah sia we anu langsung nyaritakeun ka aing. Sok geura caritakeun meh leuwih eces tur jentre. Jelas jeung puguh atra tur pertela ari sia anu nyaritakeunana mah Deuleu Mardisan. Geus dikitukeun ku Nini Cengkir mah derak-derak we. Juragan Mardisam nyaritakeun maksud jeung tujuanana ka Nini Cengkir pangna ngangkir ka imahna. Tah kitu maksud kula teh Nini kumaha? Ari sia kumaha naonna ieu teh Deuleu? Rada can kaharti Deuleu ku aing mah. Anu leuwih jentre atuh nyaritakeunana. Ulah broning ku aing tuh ku kaum dangu oge sia teh teu kadarengieun. Nya kitu Nini. Keun bae lah teu kudu dijelaskeun pisan. Anu penting mah asal Nini we nyaho. Pan ieu teh Rusia atuh Nini. Kuriak teuing kumaha atuh engke lamun seug aya cacak bodas. Ari ngaran Rusia nya Rusia, ulah dibejaan sok sanajan ka kaum dangu oge. Kumaha ke cacak bodas ngadengieun tuluy nyaraweun. Hayo we ke jadi guyur salalembur. Geringna si Juhat teh alatan di kieu-kieu ku kuring. Pan barabe meureun. Nini oge pasti kababawa atuh. Daek teu Nini ditewak ku polisi atau di penjara. Teu sudi abrig-abrigan aing mah Deuleu. Nya sia we anu ngalakukeunana di penjara mah. Aing onaman darmati tahan ungkul sia teh Deuleu Mardisan. Nya matakna jadi kumaha tuh? Rek ira ngamitianana Nini ngajalankeun tugas di kuring tadi. Tenanglah masalah keur buruh nama hayang sabara perak oge tang tuh ditudunan ku kuring oge Nini. Mangke heula sia Deuleu Mardisan. Dewek can pating ngarti Deuleu. Jadi hayangna si laing teh kumaha ieu teh? Rek disapatkeun wae nyawana eta manusia nu ngaran saha tadi teh? Poho deui saha? Si Juha Nini. Heueuh, si Juha. Eta hayang dikumahakeun si Juha teh ku aing. Disapatkeun langsung atawa dikumaha atawa diganggayo. Nya udah langsung dipodaran atuh Nini. Genah teuing are langsung modar mah. Teu saimbang jeung dosana ka kuring. Anu geus ngawiwirang hareupeun jalma rea. Bari tutunjuk sagala atas si bangsa Juha teh Nini. Pangna aing nanya ge grapokok caritakeun sia teh Deuleu Mardisan. Lain kukurlingan we nyarita teh Deuleu, cangkeul aing ngadedengekeunana. Nya kuring mah menta supaya Nini newak sukmana si Juha we Nini. Saterusna sukmana dikerem ulah sina bisa balik deui kana waruga badagna. Nya sugan we jadi bangke hirup we ta si Juha goreng patu teh Nini. Kelamun kuring geus ngarasa puas, pek bae rek diparagatkeun nyawana oge Nini. Cek Juragan Mardisan geus teu mikir deui. Cetek atuh ari ngarukur sakitu mah Deuleu Mardisan. Keun lah engke peuting ku aing rek digaweanana. Ayeuna mah aing menta heula bako Deuleu teu kuat hayang nyisi. Aya bakona. Aya bako maya kadagoan. Sanggeus puguh kitu kasanggupan ti Nini Cengkir mah. Akhirna Juragan Mardisam teh cereng we mere duit sarajut meuni pinu. Minangka buruhna keur Nini Cengkir.
geus narima duit mah nini cengkir ge langsung we amitan ka Juragan Mardisam sanggeus ngabako nyisi geula. Nuhun Kisam, nuhun. Katarimakeun pisan ieu deui teh ku aing deuleu. Pokona mah nyaho beres we ilaing mah. Pamaksudan sia pasti ku aing sagancangna di jalan ke deuleu Mardisam. Aduh, lain nini anu kudu nuhun mah, tapi kuring anu kudu nuhun ini. Tapi kela nini, ari nini di imah jeung sayeuna. Lah, ulah nanyakeun eta. Kunaon kitu nini? Waktuna bea. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng Mustika Panggedam Sukma teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.